Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun jejer carios Jurig Karuhun hasil karangan Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara. Urang tepang dina bagian anu ke-17 kumaha lajengna ieu carios sumangga wilujeng sasarnya. Hamid muru lempang gancang ngaliwatan jalan satapak muru ke tempat anu leuwih aman. Renghapna kerep ambekanana ngahegak kituna teh teu heran. Kusabab dina waktu eta manehna sorangan dina kaayaan memanggul awak ranti. Anu sanajan ranti pengawakan awewe oge. Ari sarua awak manusia mah nya eueuh bedana anger we berat karasana teh. Hamid kebat lempang gancang setengah lumpat tujuan utamana ngahaja rek balik deui ka imahna Ki Juminta pikeun nepungan si kojot heula bari sakalian ngabadamikeun naon anu sakirana bakal dilakukeun ku maranehanana engke kahareup. Sedengkeun waktu eta peuting geus meujeunna tengah-tengahna tapi sorot cahya bulan masih kene ngemprai caang. Hibarnya angan sakuliah jagat ibarat warna emas anu ngahaja dipancarkeun langsung ti luhur langit. Ti kajauhan kadenge sora bebence jeung jangkrik raeng patemalan sakapeung dipirig ku sora cihcir buk oge siga anu teu hayang tinggaleun jiga anu pada sarua hayang marengan mirig dina peuting eta. Malah masa kali-kali mangsa sok kadenge aya sora manuk koreak milu mairan anu ngajadikeun peuting teh jadi beuki keung lila-lila mah. Bareng keur kitu ti kajauhan kadenge anjing babaung patemalan care oge kadenge ngiar disada keur neangan mangsa meureun. Dina kaayaan kitu, hiu angin tarik nyamber ngagelebug, tatangkalan nepikeun kating parenod, dang daungan jeung pangpung garing harita raragragan, jiga anu ngahaja arek ninggang kana awak Hamid. Dorok-dok, dahan kai anu lumayan gede setengaheun jalan, dadak dumadak potong, kebru, ragrag sababaraha lengkah hareupeun Hamid. Untungna Hamid gancang mundur, lamun henteu mah piraku teu bejad sirahna keuna katinggang. Malah mah awak nage bisa remuk saharita moal bet bakal katulungan. Ayaan kitu Hamid jadi reuwas keureuhnakeun jeung bingung harita bingung kamana pikeun neruskeun lengkah sukuna bari kituna teh jalan anu biasa dilibatan
ngan ukur hiji-hijina eueuh deui jalan anu sejen anu aya ngan saukur leuweung anu barala dipapaes ku kakayon gede anu pastina hese pikeun diliwatan najan maksa asruk-asrukan oge bisa-bisa kalah kadaring las moal maju-maju anger we bakal kokosehan di eta tempat. Dina kayan ngahuleng kitu kadenge seahna angin beki tarik nembrag kana tatangkalan sora cihcir beki ngentir sora jangkrik beki tarik kadenge sakali waktu sora sesengkug nimbulkeun sora anu mungguh pika keungeun jeung pika paureun pikeun anu ngadengena. Sajabati kitu tika jauhan kadenge sora anjing beki tarik babaungna careuh oge beki ngear di sadana. Cikikik di palbah tempat anu poe kadenge sora seuri maning ngagigik panjang naker gebeg Hamid ngagebeg rewas manehanana lengkahna kanyat mundur sababaraha lengkah ka palbah tukang barang diliuk ari breh teh katingali di tempat anu tadi tina datangna eta sora nu seuri aya hiji jiri make jubah jeung dangdanan sarua bodas nangtung ngabedega mata molotot beureum mungguh pika sieuneun jeung mantak pika getireun. Hamid kanyat ka setengah calawak harita bakat ku ngarasa kasima sungutna ngomong setengah kelepasan jeung teu jelas deui. Saha eta? Pokna kituna teh bari ngalengkah mundur ka tukang awakna ngadadak ngadeg-deg kesang tiis mimiti nyurucud masihan baju jeung awakna bulu punduk ogenan asa narangtung deui sukuna berat pikeun dilengkahkeun ambekanana ogenan asa rusuh teu puguh jantung nage maning ngageder jeung gegebegan. Sabot keur kitu kalayang aya jirim bodas ngalayang ti kajauhan celek dua sukuna napak lima lengkah pas pisan hareupeun Hamid. Hamid langsung colohok matana melong mani molotot tapi sok sanajan kitu Hamid sorangan teu pati sidik harita pas ningali saha jirim anu aya di hareupeunana. Angot lamun itenan kana palebah sukuna mah teuing nincak taneuh teuing henteu soalna pas palebah cangkeng kahandap katingali rada samar siga dibalun ku haseup ipis bari kahalangan deui ku jubah anu dipakena anu gimrong nepikeun ka palebah dampal sukuna malah mah pas eta jirim nincak taneuh ge teu kadenge aya soraan siga-siga teu napak we eta jirim teh. Barang dititenan deui anu jelas katingali namah ngan saukur palebah cangkeng kaluhur bukna anu gondrong cawig-wig awut-awutan sokomo pas harita katebak angin mah kanyat nepikeun kaririaban kacirina teh kuku leungeunna oge pararanjang deui hideung jeung seukeut ngan sok sanajan katempona deukeut
teuing awewe teuing lalaki hese pikeun nyimpulkeunana saja baning ti kitu tempat hareupeun manehna oge rada poek kusabab kahalangan ku kalangkang dangdaunan katut tatangkalan. Tapi anu jelas jeung ngajadikeun Hamid beki ketir dina waktu eta tetela jirim teh make topeng beureum rupa iblis anu siga jeung petek sarua pisan jeung rupa topeng anu dipake ku jirim anu tadi kumanehanana dipanggihan keur tarung. Anu tarung adu hareupan ngalawan tilu jalma teh dalamun teu make topeng kitu mah meureun manehna teh nyangka kunti ka eta jirim teh. Da kitu pisan cenah bentuk jeung ciri-cirina sanajan saumur hirup Hamid can manggihan tapi da kitu pisan cek anu pada nyebut mah. Hai kun kunti gitu tapi lain diketok nah naon atunya itu kuntau gitu atawa kuntung deh cek Hamid harita teh jero hatena teu puguh ngomongna teh da kaluwihan ku soak jiga nama. Tapi lila-lila manehanana jadi inget deui kanu keur tarung tadi teh soalna eta ciri-ciri jirim teh memang teu beda jauh sanajan teu ceples pisan tapi ari dina bentuk topeng nama ceples jeung nu tadi. Atuh ngageter hate Hamid teh nitenan jeung yang hareupan kajadian kitu mah sukuna katingali mundur deui ka beulah tukang beungeutna beuki pias kesang mimiti tiis nyuruk maseuhan sakujur awak jeung bajuna. Saha Andika? Saha tah? Saha? Cek Hamid sorana ngageter, tapi jirim anu aya di hareupeun Hamid boro lamun ngajawab, tapi kalah ka ngalengkahkeun sukuna ka hareup, leungeunna anu ngaranggoas bari kukuna panjang ngaragamang harita teh ka hareup. Atuh geus teu kabayang reuasna Hamid waktu eta. Manehna geuwat nyobaan nyingkahan sabisa-bisa, tapi aneh, suku ngadadak berat, hese pikeun dilengkahkeun, borok mah bisa pikeun ngalengkah. Ku ngageserna awak kungkul ogenan, manehna teu bisa, alias hese diobahkeun. Antuk nama Hamid ngan saukur bisa pasrah. Dina waktu leungeun anu diyakinkeun jurig karuhun, ngaragamang ka awak ranti, tapi nu aneh deui. Bareng jeung atalna leungeun anu ngaranggoas teh, karasa aya hawa tiis ngarayap sakujur awak Hamid. Anu ngajadikeun Hamid tambah heran, awakna ngadadak dumadak leuleus. Leuseuh lain di kieuna, antuk nama awakna teh ngalumpuruk leuleus, paningalna kokolenyayan jeung beuki surem. Anu akhirna Hamid teu sadar jeung teu inget naon anu kajadian saterusna. Cag tunda heula lalakon Hamid. Ayeuna urang caritakeun di tempat sejen. Balawi jeung dua baladna katingali terus ngahurup kanu jadi lawan. Katingali dina waktu eta jirim anu make jubah bodas teh lir ditingker kuruntuyan serangan anu kacidaganasna. Balawi Kartika katut Jumadi teu ieu hayang mere celah barang saeutik ogenan. Manehna tiluan terus ngahurup ngandalkeun jurus-jurus hebatna kabeh diketrukkeun.
Balawi jeung ruyung saktina terus nerajang lir ibarat manuk alap-alap. Angin samberan ruyungna mantak seber anu jadi lawan. Sedengkeun Kartika ogenan siga anu teu hayang tinggaleun dina waktu eta. Kipasna leungeun kencana terus ngebut marengan serangan anu dipepeuhkeun ku Balawi. Jumadi oge teu eleh deet, bedogna leungeunna nyebrut bari jeung muter lir ibarat kincir. Teu mere ngapan pikeun lawan. Anu harita dina kurungan manehanana tiluan. Gerung jirim anu harita dikepung teh manehna kadenge ngagerung ambek mantak seber. Sapasang leungeunna mapag kana panarajang ruyung Balawi katut bedog anu disamberkeun ku Jumadi. Belentrang! Kadenge sorang ngabelentrang handaruan. Balawi jeung Jumadi katingali harita teh ting jarengkang. Sababaraha lengkah ka tukang. Leungeun duanana karasa baal. Sabot bentrokan jeung sapasang leungeun jirim anu make jubah bodas teh. Sedengkeun Kartika nyaksian dua baturna harita teting jarengkang ka tukang teu ieu ngarasa seber kana hatena. Saterusna manehna gancang maju narajang deui. Kipas dina leungeun kencana dikebutkeun ka palebah hareup. Angin ngagulung nyamber ngahiuk handaruan. Dangdaunan ngebrul raragragan tina dahana. Pangpung rajleng haliberan. Tapi jirim anu make jubah bodas tetep panceg nangtung manehanana. Leungeunna malah katingali mapag kebutan leungeun Kartika anu nyamber ka palebah manehna. Hiuk semu bra. Kipas dina leungeun kenca Kartika ngacleng jeung beulah jadi dua. Awak Kartika ngadayagdag mesat ka palebah tukang. Tapi saacan mencuhkeun di tangtunganana, jirim juri karuhun geus miheulaan maju narajang. Krak, kadenge solat tulang potong remek. Awak Kartika ngajengkang ka tukang. Teu hudang deui, getih ngacer tina sungut. Irung katut dua celikna. Jumadi jeung Balawi kanyat olohok bengong yang hareupan eta kajadian. Tapi kituna teh teu bisa lila. Sabab ti palebah hareup, jirim jurig karuhun geus jamar narajang deui. Balawi jeung Jumadi geubat harita teh ngajaulkeun awakna ka tukang. Tapi kituna teh manehanana duaan. Terus muru maju narajang deui. Metakeun sakabeh pangabisana pikeun yang hareupan serangan jurig karuhun teh. Memang aneh pikeun Balawi jeung Jumadi mah. Sok sanajan manehanana duaan geus metakeun sakabeh pangabisana, tapi jurig karuhun mah katinggalina teh teu ieu ngarasa sieun. Komo mun kawalahan anu aya sabalikna. Tanaga katut gerakan awakna kalah katingali beki paricet, beki cepet, hese pikeun diimbanganana. Dina kaayaan kitu, seuk aya angin nyamber tarik pisan. Atuh kacida kagetna kabeh anu aya di eta tempat. Ari pek ditingali ari breh teh Kartika anu harita geus teu walakaya katingali nangtung deui, terus muru nyamberkeun seranganana. Malah kipas anu tadi ancur ge geus aya deui dina ceklan leungeun kencana. Ngan ieu mah beda warna, anu tadi mah semu beureum, anu ayeuna mah leuwih kana warna biru.
Balawi anu geus lila barengan Kartika memang rada hemang oge waktu eta mah. Manehna teu ieu apal lamun nyatana Kartika ngabogaan ilmu sarupa kitu. Paingan atuh cek guruna anu katelah Ki Asmayi, Kartika teh bakal jadi penerus manehanana. Sok sanajan Kartika mah candila manehanana guguru ka Ki Asmayi anu aya di Gunung Sangkur teh. Tapi Ki Asmayi siga anu deudeuh pisan ka manehanana. Da cenah mah lamun dibandingkeun jeung manehanana, susunan tulang jeung urat Kartika mah beda jeung nu sejen. Mantak teu aneh deui lamun Kartika leuwih dianak cikalkeun kudu jadi guruna. Sok sanajan manehanana jadi murid kadua. Lamun dibandingkeun jeung Kartika, tapi Balawi teu ieu keheul angot lamun nepi ka sirik mah. Da kituna teh Ki Asmayi ge geus entang-entangan ka manehanana lamun eta ilmu diturunkeun ka jalma biasa. Anu teu cocok bari jeung awakna teu kuat mah cenah bakal aya mamalana sakali digunakeun mantak ngurangan umur. Lamun memang eta ilmu dialapna ku jalma anu sakirana cocok moal nepikeun ka aya carita kitu ngan saukur karasa leuleus parahna teu eling dina waktu sapoe sapeuting mah. Terus ilmu naon atuh anu harita digunakeun ku Kartika teh? Ari ceki Asmayi mah ngaran eta ilmu teh pancer bayu, mangrupa salah sahiji ilmu pinunjul anu ngagabungkeun sajenis ilmu rawarontek jeung tatar bayu. Anu kagunaan jeung mangpaatna oge kacida hebatna salianti bisa leumpang naluhur cai atawa ngahampangkeun awak teh. Salila eta anu ngabogaan ilmu antel kana taneuh, sok sanajan manehna geus paragat nyawa bakal pulih deui jeung jagjag deui dina sapada harita. Anu leuwih hebatna deui tanaga lapisan jeung kakuatan manehanana bisa langsung pulih malah mah jadi manglipat-lipat ganda. Malikan deui kana kaayaan anu tarung, jirim anu make jubah bodas katingali katingker kulawana tiluan. Malah anehna Balawi jeung Jumadi mah siga anu beakeun pikeun nyerang teh. Kusabab jirim Kartika terus jojorelatan lir ibarat manuk alap-alap keur nyamar mangsa. Malah juri karuhun ogenan rada kadesak dina waktu eta. Sababaraha kali awakna kabeunangan ku peupeuhan katutajongan anu dilancarkeun ku Kartika. Dah, meledak. Calik jeug. Awak juri karuhun ngadayagdag jeung ngajalik jeug sukuna ka tukang. Tapi sok sanajan kitu manehna siga anu ngarasa nyeri ngan ukur sababaraha waktu manehanana gancang maju deui. Leuwih gancang jeung cepet batan waktu tadi. Balawi jeung Jumadi jadi ting harulang duaan. Ek milu nyerang kumaha, henteu nyerang leuwih kumaha, nya antuk nama duaanana jadi eleh deet. Satuluyna awakna ting jorelat deui ngajaul ka hareup, muru kalawan anu diserang ku manehanana.
Wanci geus ampir maju ka janari, ayam geus kadenge kongkorongok ti kajauhan, manuk oge geus nyararing lecet di sarada, anu nandakeun yen kaayaan peuting sakedeung deui bakal kaganti ku poe beurang. Sok sanajan kaayaan kitu, anu tarung teu ieu ngeureunkeun tarungna, malah mah siga-siga anu hayang buru-buru pikeun meruhkeun anu jadi lawana masing-masing. Malah Kartika mah jiga anu satengah edan sigana teh, awakna terus jojorelatan, malah tangkal kai geting sabaraha hiji anu peunggas dahana jeung murag dang daunanana, kabeunangan kuruntuyan serangan kipas katu tajongan suku kenca katuhuna. Atur rada paur balawi ogenan jeung Jumadi teh, sok sieun kalah ka manehana duaan anu kabeunangan, mangkaning manehana duaan mah teu caran Kartika anu bisa paeh hirup deui, manehna duaan mah lamun geus paeh atawa tandasa dina tarung teh paeh we saterusna. Meureun dina hirupna deui ogenan moal sabihari, ngan saukur raga lemesna marakayangan meureun, ceuk anu pada nyebut mah. Sedengkeun Juri Karuhun, jiga anu aneh deui dina waktu eta mah, poe beuki maju ka subuh, jiga anu teu betah dina tarungna, jiga anu radah marmir, malah sakapeung mah katingali ngahulang jeung balangah dina tarungna. Atuh di mangsa Kartika jeung Balawi nyerang teh, lain kalah buru-buru jeung gancang ngagiwar, anu antukna malah kabeunangan ku serangan dua lawana. Gebruk, awak Juri Karuhun ngagebruk ka tukang ninggang taneuh. Ningali kesempatan kitu mah Jumadi asa meunang angin atuh, gancang harita nyabetkeun bedogna ka palebah musuh. Mantak aneh deui, bedog anu tadina jiga ngadek besi teh bet ngadadak jadi seukeut. Srek, leungeun katuhu Juri Karuhun beunang pisan ka sabat palebah siku, anu satuluyna ngacleng saharita jauh pisan. Jumadi asa bungah lain di kieuna, teu murulila deui. Gancang deui bedogna nyamer cepet pisan, tapi teu bisa labas kulantaran ruyung anu dibogaan ku Balawi geus miheulaan ngablesat. Nancep sapada harita kana palebah dada kenca Juri Karuhun. Gero, kadenge sora ngagero, getih gacer jeung rembes maseuhan baju bodas Juri Karuhun. Ti palebah hareup, Kartika geuwat murukana samberan kipasna, angin tarik kanyat ka ngebut, Jumadi jeung Balawi ge kanyat ka ngajarijeg harita teh leuwas. Luluncatan ngajauhan, teu kabayang lamun eta angin samberan anu sakitu tarikna teh neumrag nenggel kana awakna, moal henteu bakal tiwas sigana mah waktu eta pisan. Sabot dina kaayaan kitu, hiu kadenge sora angin mapag tarik pisan anu mantak ngajadikeun kaget. Yakin yen eta angin teh lain angin anu kaluar tina kipas leungeunna Kartika, tapi ting saha anu harita narajangkeun. Anu jelas mah angin anu ngahiuk tarik handaruan teh siga anu ngahaja mapag kana serangan anu dilancarkeun ku Kartika. Cungungung sora anjing leuweung babaung ti kajauhan, sora sesewak jeung kalong wiwi ngadadak raeng patembalan. Buek kitu deui, jeblag dua angin ngajeblag silih sedekeun, dang daunan ngebrul sapada harita, dahan kai pararotong. Keur kitu angin teh muncul deui, sarua tarik jeung ngahiukna siga-siga tadi. Atuh Jumadi jeung Balawi jeung Kartika teh daek teu daek jadi kaget manehanana, geuwat luluncatan ngajauhan. Sabot angin eureun, sora anjing jeung manuk leuweung gerehe deui. Bari kituna teh Juri Karuhun ogenan teuing ka mana, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana, eueuh tapak-tapakna acan. Malah Jumadi oge gancang murukal bah tempat di mana Juri Karuhun anu harita ngababengkang. Ku
Kusabab salianti teu ningali di mana ayana jurig karuhun. Getih anu sakuduna ngecelak atawa masihan taneuh dina eta tempat oge eueuh. Ninggalkeun taneuh bersih siga lain urut tarung. Alayeng, gelo ieu mah. Dengarti barang seeutik ogenan. Dengarti ieu mah. Jelas-jelas tadi musuh aing teh ngagoler di dieu di tempat. Getihna ogenan nepikeun ka ngacer atuh, maseuhan taneuh. Nah ayeuna bet eueuh tapak-tapakna acan. Simang bener-bener lamun di kieu-kieu mah ieu. Teu ngarti najan sabuku curug ogenan. Teu lah sing dipaksakeun kudu ngarti ge. Da jelas teu ngarti aing mah. Kalah ka lieur we anu aya mah. Nah ka mana atuh? Cek Jumadi harita teh dina jero hatena malah bari jeung di barung harita teh ku godeg manehanana barang ningali Jumadi ngajentul bari jeung hulang-hulang. Kartika jeung Balawi ge harita teh jadi ting lalieuk gancang muruduanana ngadeuketan. Pok Kartika nanya, Jumadi, nah bet katingali siga anu bingung geuningan aya naon bet hulang-hulang kitu? Kartika harita teh nanya atuh Balawi ge milu nimrung ku pananya. Nah bet hulang-hulang euy. Andika malieur atawa kumaha tah? Pokna rada tegeug sabot kitu rada ngarenjak oge manehanana teh kusabab jirim jurig karuhun harita geus eueuh geuningan di eta tempat. Kamana ieu jurig karuhun teh euy? Pugut teuing teh. Boro-boro akang oge nyai. Kuring ogenan banget ku bingung ye. Ti tadi teh hulang-hulang teh keur neangan siwa walak ye. Da kuring mah Kartika lain nyai. Cek Kartika harita teh ngomongna ka mana wae siga anu teu mikirkeun kana eta kajadian. Atuh jadi serba salah Jumadi teh. Bingung yang hareupan Kartika kudu kumaha nyebut ka manehanana da disebut nyai teh lain kalah ka ato. Siga anu geuleuh jeung gila manehna mah. Ya, kudu kumaha atuh kuring nyebutna nyai? Tika, Karti. Aduh, jadi bingung nyebutna ieu kuring mah. Kalah kaleuwih landang ieu teh. Cek Jumadi bari gagaro kana sirah. Lieur meureun. Can ge masalah jurig karuhun beres, ayeuna Kartika deui milu ngarurujit. Jigana lamun lain awewe mah teuing dikumaha. Nya, cukup Kartika we wungkul, ulah Tika, anggot Karti. Mung kuring mah disebut kitu mah. Di lembur kuring mah Tika teh tukang ngarit. Anggot Karti mah manehna teh tukang onol-onol. Asa wegah kuring mah diruruksak ieu. Temal Kartika harita teh rada baeud. Ay. Menggeus kalah pasean juduan mah. Ieu masalah ge can beres ye. Anu kudu dipikirkeun teh ka mana ieu ye ngaran jurig karuhun teh ye. Lain jurig jarian. Anehna teh ari ruyung kuring mana ye? Ka mana ieu teh ye? Cek Balawi harita. Jadi beuki lieur kuring mah. Saha anu nyebut jurig jarian? Da lain keur kuda lumping atuh ieu teh euy. Keur tarung ieu teh ye. Marukan si kuda lumping atawa ebleg atuh jurig karuhun meureun. Cek kuring ketika mari oge jurig karuhun lain jurig jarian. Temal Jumadi harita teh rada nyereng. Eta bener. Salah saeutik mah ulah ngambek atuh. Henteu, teu ambek kuring mah. Ngan lamun heueuh na mah aya saeutik cu awe gegedena mah. Goy. Ayeuna mah cuang puguhkeun ieu. Sina puguh heula. Ka mana ieu si wawalak jurig karuhun anu diteangan teh?
tadi teh geus karuh di dieu teh namru ngajongkeng bari jeung boborot getih manehanana teh geus eleh jajaten. Nah ayeuna wuri-wuri waktosna seep atuh. Sagrupina urang dicekapkeun dugikeun ka dieu heula dina leresan bagian anu ieu nya. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan aya dina ginanya kalujengan salamina. Hatur nuhun hapuntena anu kasuhun tina naon rupi kaluputan oge kalepatan. Mang Acil seja undur pamit. Billahi bismil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.